أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Sakur cai bijil ti bumi ti langit, menang dipake susu najan pahit, kaya ibun cilaut sumur wahangan, hujan buah ciburial jeung cihujan. Anging lamun eta cai geus dipake, miceun najis hadas leutik hadas gede, maka eta suci tapi teu nyucikeun, mun teu robah ku najis anu dipiceun. Deui cai robah sabab kacampuran barang suci kaya cai dientehan, teu jadi naon-naon cai robah, sebab cicing atawa kayu dikular. Ari cai saeutik mun kanajisan, jadi najis najan teu robah teu naon. Sejen lamun cai gede kanajisan, mun teu robah eta teu jadi halangan. Ari cai kapanasan mata poe, eta makruh kana salira teu sae. Makruh sote mun caina masih panas, dina wadah nu dipalulian emas. Deui makruh cai kacida panasna, cara makruh cai kacida tiisna. Ngaran cai saeutik nun teu aya, 300 kati Jawa. Lamun cukup berarti 305, disebutna cai gede ku ulama. Lamun wadah pasagi sahasta leuwih, saparapat eta cai gede deui.